pelajaran teh meni asal lila. Ya, ini gue pada ngejelaskan. Si sindiran teh asal kecanda tina sindir. Anu tina omongan anu dibagi-bagikeun atau anu ngomong. Sindiran teh tina cakap teh pake di tina cakap. Tong Suraseri sorangan itu Bandungan guru. Mohon atuh mohon. Elisa naon? Henteu Ibu. Sok jelaskeun ayeuna naon Dimaksud si sindiran teh? sindiran teh asa kecapna tina bango anu hartosna ngagedekeun sapertos budak sorangan. Naon Elisa kacapruk? Merhatikan Ibu teh tadi teh? Henteu. Angkut penyan. Euy, angkut penyan. Naon gandeng rek minta tanda tangan ngantri atuh. Entah prarugi. Rarugi naon? Motor abi penyon apaan kumaha? Aduh, penyon tuh. Ateuing urang ngalakukeun eta ngapenyonkeun angkot motor manehna iraha. Gimana mah? Iraha